Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baratuna di mana we ayana. Tepangdang mudi serang sim kuring mangnana dina pidangan dong Sunda parantos maneh. Nyanak piji jujur cariyos samagaha mimiti ilang. Mugia ieu pidangan sing janten panglepur kanggo kalbu pambarah kana mana. Baratuna di mana we ayana. Atur nuhun kana perhatosanana. Hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari teh tos dugikeun ka Kiblong nuju ngobrol sareng si Domar nya baraya. Si Domar tos aya deui di tempatna Kiblong. Tos dugi ka dinya nya. Barasuna di mana we ayana mangunhunkeun sekali deui kana pangrojong ti sadayana anu parantos subscribe, like sareng lebet dina kolom komentarna. Teras anu salawasna manco dina pidangan dongeng Sunda Mang ieu nganuhunkeun sakali deui ka sadayana. Sumangga atuh baraya urang ngajengkeun wae ieu hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari teh dina jejer cariyos samagaha mimiti ilang bagian anu ka 14. Wilujeng ngadangukeun. Kumang diwihana sakediknya. Cilaka kumaha sia teh? Make jeung cilaka sagala rupa. Tanya Kiblong ka si Domar. Kieu Kiblong, dongeng nama yeuh. Ceuk si Domar bari ngarengap heula kituna teh. Barabat ke si Domar atuh dicaritakeun kabeh ka Kiblong. Dimimiti manehna jeung pada baturna ngabina sarasid tug nepikeun kagalunganana jeung si Omen. Kabeh dicaritakeun ka Kiblong, hiji ge eueuh anu kalewat. Sanggeus si Domar rengse nyaritakeun sakabeh anu geus kaalaman ku dirina. Pon kitu deui pada baturna, pok si Domar kadenge nyarita deui mungkas caritaanana. Tah, kitu Kiblong caritana teh, ceuk si Domar. Jadi si Nilma geus modar gitunya Domar. Dibuntungan huluna ku nu ngaranna si Omen teh. Kitu maksud Ilaeng teh. Tanya Kiblong. Nya Kiblong. Ari eta nu opatan deui. Ka mana sia Domar? Ari nu opatan deui mah harita teh katanya aku kuring mah masih kena terarung jeung si Omen Kiblong. Anting teuing teu nyaho ari ayeuna mah kumaha nasibna mah. Tah kitu Kiblong. Nah tuh ku sia henteu ditulungan Domar. Apanan pagawean sia teh geus ditulungan ku batur-batur sia nu opatan lain. Nya kuring ge rumasa salah Kiblong. Sabab ceuk pamikir kuring mah daripada kuring jeung pada batur binasa kabeh ku leungeunna si Omen leuwih hade nyalametkeun diri jeung Kang Karyo pon kitu di nu lainna mah bisa aya nu ngabejaan ka Kiblong maksud teh. Tah kitu Kiblong. Tembal si Domar bisa pisan nyaritana teh. Sangkan Kiblong henteu ngamek ka manehna. Eda deui ari keur Kiblong mah barang ngadenge si Domar nyarita sarupa kitu teh. Jung Kiblong nangtung geus kitu habak nampiling ka si Domar ku dampal katuhuna meni satakerna kana pipi kencana si Domar. Atuh si Domar anu keur silat teh meni ngabangkieung awakna ka katuhu bari jeung nyepengan pipi kencana nu karasa nyeri jeung panas. Teu lila kadenge deui Kiblong nyarita. Kurang ajar si Domar. Kalakuan sia sarupa kitu teh. Lain kalakuan hiji kasatria sia. Lumpat ti pakalangan barejeng ninggalkeun anu sejen. Kade, ieu hiji paringatan keur marane sakabeh. Ulah rek diturutan sia kalakuan sarupa si Domar kieu teh.
mun arek oge lumpat kabeh bawa jeung pada batur anu taratu ulah rek amankeun diri sorangan sia mun rek paeh babarengan eta ngaranna kasatria sia kumaha kaarti kumaraneh sakabeh ceuk Ki Belong nyarita ka anak buahna nu keur araya di dinya atuh kaharti cenah tembal anak buahna teh kabeh tah ayeuna Domar sia nah rek kitu deui moal sia tanya Ki Belong anu masih keneh nangtung bari jeung mencrong ka si Domar anu keur sila deui bari ngusapan pipi kencana nya Ki Belong kuring mah rek sakali-kali deui teh si Domar geus kitu mah Ki Belong diuk deui bari jeung sila tutug kituna teh ari dina ramo katuhuna mending alun haseup tina udud surutu ka beukina teu dilapok kadenge deui Ki Belong nyarita ka si Domar tah tadi ceuk sia kungsi hasil ngabadog ka urang lembur haur koneng Domar mana hasilna teh euy ceuk Ki Belong bari mencrong ka si Domar ieu Ki Belong aya duit jeung perhiasan mah ya tembal si Domar bari ngodok kantong hideung anu disimpen dina balik bajuna ku siwal si Domar ngaluarkeun kantong hideung song diasongkeun ka Ki Belong tah ye Ki Belong ngan hampura ari dahareun anu ngaranna mah can kaburu kabeuli ku kuring teh sabab kaburu kajadian sarupa kieu kapanan Ki Belong ceuk si Domar teu naon perkara hakaneun mah tembal Ki Belong bari jeung nampanan kantong anu diasongkeun ku si Domar geus kitu diilikan eusina nu aya dina jero kantong hideung teh blengeh Ki Domar katenyo nyerengeh tandane ngarasa suka ati meureunnan halus Domar euy pagawean teh tah ayeuna kieu barudak tugas keur maraneh si dewek bawa ku si laing jabrig 20 jelema wae mah euy pikeun maluruh jeung nyangkalak nu ngaranna si Omen teangan eta jalma teh sing nepikeun ka panggih sia jeung beunang sabab lamun henteu geus moal tangtu eta jalma teh bakal jadi cucu keur urang bawa hirup-hirup ka dieu lamun teu naon teu hirup-hirup oge bangkena oge anu dibawa ka dieu mah nu penting dewek geus yakin yen eta jalma teh geus modar tah nu kaduana garong deui imah-imah anu sakirana loba ku duit jeung perhiasanana euy sabab geus sila teuing cicingna ieu mimiti isuk si laing jeung batur-batur si laing kudu geus mimiti ini ti dieu sesana anu sawarehna deui mah caricing we di dieu jeung dewek si laing isuk wayahna Domar jeung si laing karjo milu deui jeung si jabrig pikeun maluru si Omen teh atuh maneh bocek jeung ilaing anu tatu bitisna ubaran heula sia eta tatu teh ceuri jeung bitis teh caricing heula we sia duaan mah di dieu kumaha kaarti ku maraneh sakabeh ceuk Ki Belong bari rutret ka anak buahna atuh kaharti cenah meuni reang saur manuk baraya syukur ari geus kaharti mah tah ayeuna mah dewek rek hees heula sia montong ngaganggu nya ceuk Ki Belong bari tuluy ngagoledag dina palupuh ari si jabrig mah harita teh baradami heula jeung pada baturna saha wae cenah kirana poe isuk anu rek milu jeung manehna kaayaan di eta patempatan wanci beuki dieu teh beuki maju ka peuting we malah mah geus liwat di tengah peuting di luareun imah geus teu kadenge nanaon ari lain sora daun mah anu pating keresek nu katebak ku angin peuting pagunungan hawa karasa meni nyecep sing surusup asup tina palupuh imah ari si jabrig sangeus maranehna baradami jeung pada baturna tuluy katempo
sing goledag dina palupuh reup weh sarare. Kocapkeun isukna kira wanci haneut moyan si Jabrig, si Oma, si Domar, si Karjo jeung pada baturna anu lian katempong setara tantatan rek kaluar ti lembur Cisompet rek ngadon malurus si Omen jeung ngajalankeun deui naon rupa pacabakanana nu salaya geus dijalankeun ku maranehanana. Pring alitanana si Jabrig teh jeung si Domar geus mimiti katanya laleumpang kaluar ti lembur Cisompet rek ngajalankeun parentah ti nu jadi pimpinanana nyatana Ki Belong. Cag urang tunda heula baraya lalampahanana si Jabrig jeung si Domar pon kitu deui pada baladna nu keur lumampah di perjalanan. Ayeuna urang nyaritakeun deui kaayaanana Rasid jeung Ki Suta nu araya di jero leuweung. Harita kira wanci pecat sawed katampo Rasid jeung Ki Suta keur araya we di jero saungna. Ari kaayaan Rasid nu ayeuna mah geus loba pisan parobahanana, malah mah tatu anu aya dina sajeroeun awakna oge geus cager kabeh. Teu lila pok kadang si Aki nyarita ka Rasid. Kumaha Kujang? Nanggeus teu lalinu deui ayeuna mah. Taros Ki Suta. Alhamdulillah Ki. Tos teu lalinu deui ayeuna mah. Malah makaraosna teh tos sabihara bihari deui Ki. Tembah Rasid. Nya syukur we atuh ari kitu mah. Tandani ngawak hidup teh geus cager deui balik ka bihara ka biharina. Kapanan asalna oge cager. Nya sing cager deui we. Waras tumekaning jati, jati tumekaning waras. Ku ayeuna kersana da urang masalah ku manusia. Ubahnya diobahkeun, usikan saukur diusikeun. Obahna awak pon kitu deui usikna diri teh. Tintang ku aya kersana. Pon kitu deui cager jeung geuringna, hirup jeung maotna. Kabeh ge geus aya katangtuanana kapanan. Atuh urang salaku manusia kan diwajibkeun pikeun ngadua jeung usaha. Tak masalah hasil jeung teu nama lain kaputusan urang. Ngan seutik gedena ari geus diikhtiaran mah ku urang. Meureun moal matak panasaran teuing. Tah kitu Kujang, saur Ki Suta. Mohon Ki kahartos, ceuk Rasid. Dah ayeuna rek kumaha keur satuluyna lalampahan anjeun teh Sujang. Taros Ki Suta. Abdi teh hoyong mendakan dipun anak Ki. Nanging sateu acana abdi mendakan dipun anak. Abdi hoyong guguru heula ka Aki. Margi abdi rumaos masih sepi ku pangarti, suwung ku ilmu, anggang tina pangabisa. Anu nyukang lantarankeun abdi cilaka dina ngajalanan ieu kahirupan Ki. Tah kitu panginten. Kitu ge manawi Aki teu kaabotan. Tema Rasid barejeng mencrong ka Ki Suta. Oh, jadi hidup teh rek diajar heula ka Aki gitu maksudnya. Mohon Ki. Nya teu naon ari Aki mah. Aki oge moal ngoretkeun da mangsanya ari ilmu mah rek gede rek leutik kudu diamalkeun ka papada manusia. Utamana mah ilmu anu hade. Pikeun bekal salela urang diumarakeun di alam dunya. Ngan da Aki mah teu boga nanaon atuh Sujang. Paling geus satapa-tapana we meureunannya anu aya di Aki. Saur Ki Suta. Mohon wios Ki, abdi percanten ka Aki. Nya ari kitu mah atuh teu nanaon.
tak isu urang mimiti we atuhnya diajarna. Mohon mangga Ki. Geus kitu mah anu duaan ngawarangkong ngaler ngidul nyaritakeun masalah bag-bagan hirup. Naon rupa lalakon hirup si Aki dicaritakeun kabeh ka Rasid, pikeun bekal Rasid sangkan leuwih bisa jeung leuwih kuat dina ngajalanan ieu kahirupan. Kocapkeun isukna Rasid mimiti diwarah ku Ki Suta. Kumang pirang elmu pangarti, bo elmu lahirna pon kitu deui elmu batinna. Tetela Ki Suta teh lain ngan saukur kolot anu ngan saukur kajurung ku umur kolotna teh, tapi hiji kolot anu tos kasipuh ku elmu kapatri ku pangartina. Ceuk babasaanna mah hiji sepuh anu linuhung ku elmu jembarah ku panalarna, hiji sepuh anu tos legok tapak genteng kadek weruh sadurung winara. Sakabeh elmu anu aya dina dirina Ki Suta diketrukeun kabeh ka Rasid. Hiji ge anu disumputkeun. Ari Rasid calakan deui dina narimana sagala rupa pangajaran tinu jadi guruna teh. Jadi gancang pisan nyerepna jeung nyangking sakabeh elmu anu ditamplokeun ku Ki Suta ka dirina. Gancangna carita 4 bulan lilana Rasid digembleng ku Ki Suta. Rasid anu baheula geus beda jeung Rasid anu ayeuna. Rasid anu ti heula mah awakna teh jangkung leutik bari jeung rada peot. Ari ku ayeuna mah sembada, sepirna oge meuni babalingbingan. Atuh beuki tegep we katempona teh. Dadeg sampe rupa hade. Saha awena atuh anu teu matak katarik ku Rasid mun seug pareng padu irung teh mah. Rupa mantes awak dedeg ari buuk hideung galing muntang sasemetak-tak. Dina hiji poe sanggeusna anu duaan karek marulang ti cai kek duanana sarila dina jero saung teu lami kadangu si Aki nyarios ka Rasid. Kujang katempona mah ku Aki hidup teh geus bisa nyangking kana sakabeh elmu anu ku Aki geus diturunkeun ka hidup. Tangan Aki mah peupeujuh we ka hidup. Omat ieu elmu teh ulah rek dipake kanu teu bener, tapi kudu sabalikna ti eta. Ieu elmu mun bisa mah keur dipake nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganteur kanu sieun nyaangan kanu poekeun, anu keur butuh ku pangbelana ti urang. Sangkan ieu elmu teh mangpaat pikeun jalma rea. Pon kitu deui keur diri hidup sorangan. Atuh beupeureun ku sabab ari Aki mah ayeuna teh geus kolot jeung kurang tanaga. Jeung tinggal kari nunggu dawuh we meureunna ceuk babasaanana mah. Tatu ayeuna aya hidup anu masih keneh ngora panjang ku lalampahan. Sok amalkeun ieu elmu teh mumpung urangna masih keneh dibere kasempatan hirup di alam dunya. Sogan we atuh ieu elmu anu diamalkeun ku urang teh sing bisa nyaangan jaga ka urang keur alam anu rek disorang. Sabab caang jeung poekna teh kapanan kumaha amal-amalan urang. Sanajan urang luhur ku elmu loba ku pangabisa, tapi ai teu dibarengan ku kaikhlasan mah dina ngamalkeunana. Nyanger we poek moal matak nyaangan. Ari elmu teh kapanan kanyaho anu nyaangan ieu kahirupan. Tah ku kituna sok ieu elmu teh ku hidup amalkeun kabatur ku dibarengan jeung kaikhlasanana hate anu bersih ulah rek dicampuran ku nanaon. Estuning kudu celik putih celak herang bijil tina ati sanubari hayangna nulungan ka batur teh
Tah kitu Sujang, saur Ki Suta. Mohon kahartos Ki, mung aya hiji patarosan anu bade ku abdi taroskeun ka Aki salami ieu teh Ki, anu teu acan keneh kahartos ku abdi. Ceuk Rasid, rek nanyakeun naon, sok we rek nanyakeun mah. Bisi wae meureunan ku Aki, bisa wae atuh meureunan ku Aki dijawab. Atuh teu bisa wae nya hampura Sujang, waler Ki Suta. Kieu Ki, abdi teh ti payun. Waktos nuju abdi teu emut-emut. Abdi kantos tepang emutan teh sareng pun bojo anu geus teu aya di kieuna. Di sabeudeureuan eta tempat teh kacida caangna Ki, nanging teu aya panon poe anu katinggal ku abdi. Tos kitu abdi lebet kana cahaya anu kacida caangna. Teras abdi kabedol ku hiji kakuatan anu kacida ageungna dugikeun abdi ka tempat ieu neme emut. Tos kitu abdi emut-emut deui jol aya di saung Aki. Tah kitu Ki, nah naon eta teh? Tanya Rasid bari jeung neuteup ka Ki Suta. Ulah aneh Ujang, kapanan ayeuna hirup teh lain ngan saukur lahir hungkul. Mun kitu deui ayeuna alam teh lain ngan saukur alam dunya hungkul anu keur dicicingan ku urang ayeuna. Tah ayeuna cenah kunaon pangna hidup bisa kitu? Kapanan ceuk dina katerangan oge. Yen usik obahna jasad teh ku ayana roh. Tapi usik obahna roh ku ayana nu maha kawasa. Tadina mangsa-mangsana jasad teu obah lain hartina paeh. Kapanan anu ngahirupan awak urang teh loba. Aya getih anu dipompa kana jantung pon deui sabalikna. Anu ngalirkeun kana sakabeh awak urang pikeun ngahirupan jasad. Aya oge roh urang anu ngagerakeun jasad. Tah hartina aya nu ngahirupan kana awak urang teh jeung aya anu ngusikeun kana awak. Tah naon cenah bedana anu ngahirupan jeung anu ngusikeun? Ari ngahirupan mah ayeuna nu tadina urang orok beuki dieu beuki ngagedean jadi budak. Nu tadina urang budak teh ngagedean jadi manjing dewasa. Nu tadina urang dewasa maju ka kolot. Tah eta teh hartina aya nu hirup dina awak urang. Teu beda we jeung tangkal. Nu tadina leutik teh ngagedean tuluy buahan geus kitu ngolotan eta tangkal teh. Tah teu bina we jeung kitu. Ari nu ngusikeun artina rohna nu ngancik dina awak urang. Leungeun urang bisa rual rawel, suku urang bisa dilengkahkeun, bibir urang bisa diucapkeun, ceuli urang bisa didangukeun, panon bisa diawaskeun jeung irung bisa diangseukeun. Pon kitu deui nu sejena bisa diusikeun. Tah kapanan ku bisana usik teh ku ayana roh anu ngancik dina diri urang. Tah dina lebah dieu teu sarua jeung tatangkalan. Ari tatangkalan mangan saukur dibere teh hirupna hungkul kapanan teu jeung usikna. Di mana aya tatangkalan anu lelempangan sorangan ka pasar? Kapanan eueuh. Tah kumaha lebah dieu geus rada kaharti ku hidup. Taros Ki Suta. Mohon kahartos Ki. Tema Rasid bari tuluy ngabandungan kana naon rupa anu nuju didadarkeun ku Ki Suta. Tah, jadi tadi hidup teh nanyakeun ka Aki, keur aya di mana cenah hidup? Kapanan tadi ge ku Aki geus disebutkeun jan hirup teh
Lain di alam dunia hungkul ayana hirup teh meureunan hidup teh keur aya di alam anu sejen, alam nu can kungsi ka sorang ku hidup, nyatana alam batin, alam kagaiban. Anu disebut alam kagaiban teh artina alam anu aya di saluareun ieu jasad anu lumampah ngan saukur hirupna, anu ngusikeun jeung ngobahkeun awak urang. Artina jasadna mah teu dibabawa, ngan hirupna hungkul we anu lumampah teh. Cenah eta caang langit teh. Tapi teu nenyo panon poe, nya ulah kaget. Sabab ayana panon poe jeung panasna teh, bulan jeung caangna, bentang jeung pating kariceupna teh. Sabab ayana di alam dunya, alam anu keur dicicingan ku urang ayeuna. Tangtuna oge butuh wadah eta panas jeung caangna teh. Sabab kapanan alam dunya mah alam jasad atawa alamna wujud. Artina kudu tembong wujudna ngan ku kersana Gusti. Aya oge anu diwujudkeun jeung anu teu diwujudkeun. Sabab anjeunna mah maha uninga sareng maha sampurna tina sagala dadamelanana kujang. Salah sahiji ayeuna contona anu teu diwujudkeun di alam dunya nya angin. Deos jeung gelebugna angin teu katempo kapanan tapi karasa ku urang. Tuluy ayeuna lamun hidup awak keur panas nyengkab keur gering, nah katempo panasna. Kapanan henteu tapi karasa ku urang panasna. Pun kitu deui alam anu geus kungsi kaanjangan ku hidup aya panas tapi teu aya panon poena. Tamatak ulah heran eta teh sabab kapanan hidup ge init oge henteu jeung jasadna atau teu jeung awakna kalitu teh. Tah cenah hidup keur aya di mana? Nya duka teuing da aki oge tah can kungsi nincak kadinya. Nu terang malintang tinu kagunganana we kujang. Nyatana pangeran urang sadayana. Saur Ki Suta. Oh, kitu nya Ki. Mohon kahartos aya nama ku abdi Ki. Nya syukur we. Eta ge lamun kaharti jeung katarima ku hidup. Sabab kapanan ari jalma masuk boga pangartina sewang-sewangan. Da geus jadi hukum jeung kodratna manusia ari eta mah tangtuna oge sok aya wae bedana jeung moal saruba kabeh kapanan. Mohon Ki, hatur nuhun pisan kana naon rupi piwuruk ti aki na me. Katapi pisan ku abdi. Tah ayeuna nairaha kira-kirana hidup rek lumampah deui ti dieu teh. Tapi lain artina aki ngajurung laku ka hidup atawa geus teu hayang kacicingan ku hidup. Lain kuna naon hidup teh kapanan boga budak lalaki. Nu tangtuna oge saela ieu geus nunungguan ka hidup. Tah kitu. Mohon Ki, anjing panginten. Abdi bade miyos ti dieu teh Ki. Tembah Rasid. Nya teu naon ari keur aki mah. Ku aki dijurung ku pidua sing salamet di jalana. Atuh hidup sing buru-buru panggih deui jeung nu jadi anaknya. Mohon Ki, abdi nganuhunkeun pisan ka aki kana sagarupi naon anu tos dipasihkeun ku aki ka abdi. Abot nyuhun, abot nanggung, abot kanggo nampina Ki kanggo abdi mah. Sagarupi kasayan aki ka abdi teh. Geun we teu kudu dipikiran ai masalah anu kitu mah. Nu penting mah hidup ayeuna geus salamet deui jeung geus bisa pikeun nuluykeun lalampahan hidup ngajalanan kahirupan di alam dunya. Atuh mudah-mudahan lamun aki masih hirup keneh jaga urang sing bisa dipanggihkeun deui nya. Mohon tangtos Ki, hiji waktos mah
abdi baris ka dieu deui sareng pun anak ki. Ceuk Rasid geus kitu mah. Si Aki kaluar heula ti saungna jrut turun ti saung duka bade ngaleos ka mana. Kaayaan harita di eta patempatan poe beuki dieu teh beuki beurang we. Panon poe katempo geus kingsir ngulon. Panasna geus teu pati tarik teuing ka was tadi. Sora manuk nu laleutik kadenge pating caruit dina dahan-dahan tatangkalan. Pon kitu deui. Sok rajeun katenyo aya lutung anu singgarayun jeung monyet anu keur ngadarangong dina dahan-dahan kai. Awas anu keur ngariuhan. Angin leutik ngahiliwir sing salingker dina sela-sela tangkal. Estuning matak genah karasana. Ari manuk heulang meuni sing kalayang di jomantara. Siga nu keur neangan mangsana. Beuki lila, beuki teu karasa we nerelekna waktu teh. Tungtungna mah wanci teh geus rek ganti kaburit. Sora turaes anu nyarumput dina tatangkalan mimiti kadenge sorana. Meuni ganeng patembalan jeung pada baturna. Kawas nu mere tangara ka sakabeh anu keur araya di dinya. Yen wanci sakedeung deui geus rek asup ka peuting. Panon poe anu aya di tebeh kulon geus teu temong cahyana. Malah mah geus teu kalangkang-kalangkangna acan ceuk babasanana mah. Lila-lila reup weh leuweung teh poek. Wanci beurang diganti ku wanci peuting. Kocapkeun isukna baraya. Kira wanci carangcang tihang Rasid geus menta idin ka Kisuta pikeun kaluar ti eta leuweung. Satos diwidian ku Kisuta Rasid mimiti leumpang ninggalkeun saung jeung Kisuta anu salalayeung geus ngarawatan ka dirina. Kurubut katenyo Rasid keur kukurubutan di jero leuweung. Mapai-mapai jalan satapak bari nyuai-nyuaikeun dangdaunan anu ngahalangan kana jajalaneun. Sanggeus rada jauh ti saungna Kisuta reg Rasid ngarandeg heula bari pok kadenge nyarita sorangan. Nuhun Aki. Aki salami ieu parantos keur sangarawatan sareng ngaping ka abdi. Mugia naon rupi kasayan Aki ka abdi sing dibales ku Nu Maha Kawasa. Pileuyan Ki, mugia jaga urang sing tiasa patepang deui. Ceuk Rasid bari tuluy leumpang muru ngidul rek kaluar deui ti jero leuweung. Cag urang tunda heula lalampahanana Rasid anu keur aya di jero leuweung. Ayeuna urang nyaritakeun deui kalembur Cihoe. Nyaeta kabumina Pak Haji Dulah. Anu geus lila katunda. Harita ti saprak si Omen Init ti bumina Pak Haji tug nepikeun kadenget harita. Aya we meureun geus rek 8 bulan mah. Tapi si Omen can aya wae mulang deui. Atupikeun Pak Haji mah pon kitu deui anu sejena. Mending geus asa teu pararuguh. Pon kitu deui keratna jeung Nabil. Teu serikna meuni geus bararintit we panonna teh. Balas kunjung cerikan wae Rasid anu geus lila teu aya balik deui ka dinya. Kari-kari ayeuna ku si Omen deui. Nu teu beja-bejana acan. Dina hiji poe kira wanci pukul 11:30 beurang. Pak Haji katinggal nuju calik dina korsina anu aya di teras payun bumina. Tayohna wae keureueuh heula meureun saatosna ngajalankeun naon rupa padamalanana. Teu lami kadangu nyalukan Neng Ratna nu janten putrana. Nyai, jika dieu sakedeung mah bari pamoakeun cai nu ama dina bekong. Saur Pak Haji.
Geus kitu kadangu suara Neng Ratna anu nembalan ti jero. Nuhun, mangga amaha. Tembalna telila kurutak Neng Ratna ngurunyung ka dinya bari ngasongkeun cai dina bekong kanu janten ramana. Ieu amaha, saur Neng Ratna. Nya nuhun Nyai, saur Pak Haji bari nampanan bekong anu geus dieusi ku cai. Sok diuk heula di dinya tah Nyai, saur Pak Haji. Nuhun mangga amaha. Tamba Ratna bari jenggek diuk dina kursi sagedengeun nu janten ramana. Tos kitu Pak Haji kadangu deui nyarios ka Neng Ratna. Lain kamana ari Jang Omen nya. Geus puguh ka Panan Rasid mah. Geus rek 8 bulan can aya bejana jeung can aya caritana ieu teh. Kari-kari ayeuna Jang Omen deui teu beja teu carita, saur Pak Haji bari ngareret ka Ratna. Nuhun amaha, Kang Omen teh teu aya wartosna meuni matak ngahariwangkeun. Padahal mah pami Kang Rasid teh acan kapendak mah uwih we heula atuh nya ka dieu janten puguh. Tema Ratna. Nya Nyai, jadi bingung ieu teh keur bapana oge ari kieu mah. Dupi eta ti sobat ama teh sareng pada baturna anu ngiring milarian Kang Rasid. Natos aya wartosna teh acan ama? Tanya Neng Ratna. Nya eta can aya ieu ge deui Nyai. Can aya bejana ti Bah Marta teh sobat ama. Jadi baringung ka mana oge ieu teh. Nuhun nya ama, janten kedah kumaha atuh urang teh ayeuna, saur Ratna. Nya eta ama ge bingung Nyai. Jadi asa butuh laku pugag lampah keur ama mah. Ku ayana kajadian sarupa kieu teh. Da ama oge ari hate mah geus kumejot hayang milu maluruh ka Rasid lamun ceuk teu boga kawajiban ka jalma rea teh mah. An atuh da kumaha? Waler Pak Haji bari jeung mencrong ka payun. Tari Nabil, kumaha ayeuna Nyai? Nah teu kunanaon eta budak teh. Taros Pak Haji ka Ratna. Henteu ama, henteu sawios-wios Nabil mah. Mungnya sok katinggal weh pami sakapeung mah. Sok nangis. Pami tos emut ka ramana panginten ama. Waler Ratna. Nya wayahna we bangbalerkeun ku hideep. Nah diajak ulin ka dayeuk atawa kumaha we carana mah. Jangan ulah ngulugut teuing ka budakna. Sabab karunya eta budak teh. Nuhun eta ge ama, osok ku abdi. Sok dicanak jalan-jalan ka dayeuk. Meseran karesepna Nabil anu aya di ditu ama. Nya syukur atuh hari kitu mah. Hari eta ayeuna sakolana kumaha? Pak Haji naros deui ka Neng Ratna. Ari ti payun mah nya eta oge ama sok alimah sakola. Tapi saatosna ku abdi dialihkeun sakolana mah kanu enggal. Name keur saeun deui sakola Nabil teh. Oh kitu, nya alus atuh ari kitu mah. Da tangtuna oge lamun budak teu betah sakola teh aya sababna. Da atuh urang salaku kolotna kudu nyaho kana naon anu jadi sababna. Ulah diantep kitu bae kapanan. Da ayeuna mah ama rek kacai heula atuh nya. Keun we da heleran mah geus diparareuman ku ama bieu teh. Saur Pak Haji bari teras cengkat rek ngadon kacai heula. Ari Neng Ratna saatosna ramana ngaleos, anjeunna oge lebet ka jero bumi
Sanggeusna aya di jero tuluy nyampeurkeun ka ngona Nabil. Sanggeus aya di jero ngona Nabil katempo ku Neng Ratna. Nabil keur diuk we sorangan dina luhureun kasur bari jeung nangkeup tuur. Nabil, tos emam teu acan. Mam heula atuh yuk, lamun teu acan mah. Ceuk Ratna bari nyampeurkeun ka Nabil. Engke weh ceuk, da teu acan lapar. Temah Nabil. Oh, nya teu nanaon atuh ari can lapar mah. Ngantos tong ngalamun wae atuh. Anguran mah geura ibagjuk. Jeung ceuceu urang jalan-jalan deui ka dayeuh. Urang bari meser kantong jeung sapatu keur Nabil. Ceuk Ratna. Uhun mangga ceuk. Temah Nabil. Geus kitu mah Nabil ngaleos kaluar rek ngadon ka cai heula. Ari Neng Ratna sanggeusna Nabil ngaleos, anjeunna nyiap-nyiapkeun heula baju jeung calanana Nabil anu rek dipake ku Nabil init jeung manehna ka dayeuh. Barea Sunda mung sakieu heula hancagarapan Samagaha Mimiti Ilang bagian anu ka-14. Insyaallah dina bagian anu ka-15 kumang sejadi lajengkeun deui. Hatur nuhun kana sagarupi perhatosanana. Mang seja pamit ka sadayana wilujeng kantun permios.